Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing patepang deui sareng abdi Dewi Puspita dina warta nu bade kapindangkeun nyaeta warta banjir. Katinggang hujan nyebret Jalan Jatiroke, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kakeueum caah. Caah anu luhurna kira-kira 20 cm aya kusabab menetna walungan. Beda loba runtah nu ngagunduk. Sebabkeun cai budal ka jalan Sabtu 17 Desember 2022 sore. Hujan ngerecek nepi peuting caah lila meusan. Kejadian banjir eta bisa nyebabkeun picelakaan keur anu ngalewat, boh nu naik motor atawa nu leumpang. Beda jalanna teu katempo. Kusabab jalanna katutupan ku caya nu kiru. Dina kejadian ieu, urang sararea kedah ngajaga kabersihan, meh teu aya deui kejadian anu sarupa. Pamirsa sadaya, rupina ngan sakitu warta nu parantos tiasa didugikeun ku simkuring. Hatur nuhun kana pahartosanana. Simkuring munggaran amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.